Sampurasun para wargi anu dipikaasi di lebet Gusti Yesus aya sisindiran. Mun keur tiris aya kopina ngahunjar di teras imah. Tema paniis ayeuna diajar miboga hikmah. Mangrupikeun hiji program panuyun kahirupan numutkeun iman Kristiani dumasar tina buku panglenyepan wasiat atanapi buku renungan wasiat. Urang sami-sami ngaguar patali sareng pangandika Gusti danget ayeuna nanging sateu acana hayu urang naneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Allah Rama nulinggi di sawarga pasihan abdi paparin abdi kamampu sangkan tiasa ngartos kana naon rupi anu sejadi guar patali sareng nujanten jejer atanapi tema paniis manah. Mangga Roh Suci auban abdi nuhun. Amin. Pamiarsa danget ayeuna urang sami-sami seja ngaguar patali sareng jejerna nyaeta diajar miboga hikmah. Dumasar kana kitab Siloka pasal anu kadua ayat nu kahiji dugikeun kalima. Anu janten ayat luluguna nyaeta kitab Siloka pasal nu kadua ayat nu kalima. Anu kieu unggalna. Engke hidup nyaho naon hartina sieun ku Allah sarta menang kanyaho tina hal Allah. Para wargi hayu urang tingali naon saleresna ari hikmah teh. Hikmah nyaeta kamampu anu penting anu kedah dipiboga ku manusia ku urang sadaya pikeun urang ngadamel hiji kaputusan anu wicaksana dina sagala kaayaan. Janten urang teu ngadamel hiji kaputusan anu lepat anu bakal ngabalukarkeun urang anu baris ngabalukarkeun urang hanjelu atanapi hanjakal. Tah para wargi, khusus kanggo urang mah umat-umat pangeran, naon dimaksud hikmah teh nyaeta kamampu pikeun urang tiasa ngarengsekeun hiji masalah dumasar kana timbalan pangeran, dumasar kana pangandika pangeran. Margi kitu para wargi, urang sagemblengna kedah diajar miboga hikmah. Komo deui di zaman kiwari, zaman digital. Sapertos ayeuna nya. Seueur jami anu ngaraos sesah, ngabedakeun hiji warta mana anu hoaks atanapi bohong jeung mana warta anu bener. Pasualanana aya oge jalmi anu kalayan sadar ngagunakeun medsos media sosial pikeun ngaronjatkeun popularitasna ku cara ngamanfaatkeun konten-konten nu kirang sae anu ngalanggar norma kahirupan anu nimbulkeun pacogregan. Dugikeun aya oge konten kreator anu ngadamel kontenna teh geuning ngandung sentimen sara. Apanan matak janten pacogregan, janten pasaliata. Para wargi Raja Sulaiman, putrana Raja Daud, mepelingan ka urang sadaya. Pentingna urang teh miboga atanapi ngagaduhan hikmah eta. Kumargi hikmah baris masihan pangaweruh oge kapinteran sangkan manusia teh tiasa hirup dina kajujuran, kawaluyaan. Hikmah tiasa janten benteng pikeun manusia tina jalan kahirupan anu mawa kana pidosaeun. Hikmah ngajaga manusia sangkan hirup bener, hirup nu adil, mikaresep kana ibadah. Raja Sulaiman putra Daud umaja ka urang sadaya sangkan milari oge ngadangukeun pangajaran hikmah. Tinangtos upami urang milari hikmah sakedahna langsung kana sumberna hikmah anu saestu nyaeta pangeran ku anjeun. Raja Sulaiman oge sasauran dina Siloka pasal nu kahiji ayat anu ka-7 anu kieu unggalna. Pikeun menangkeun kanyaho jalma teh kudu boga rasa hormat jeung sieun ku pangeran. Jalma bodoh mah teu ngahargaan kana hikmah sarta embungeun diajar. Para wargi, hikmah teh hiji kunci
nepikeun urang sangkan miboga kapinteran dina nata jeung ngawangun kahirupan anu mulia. Nalika urang ajrih ka Pangeran sieun ku Gusti, tinangtos urang tiasa diajar hirup anu pinuh ku hikmah. Hirup anu ngajadikeun hikmah janten pondasi kahirupan urang. Tinangtos hirupna bakal bagja jamuga. Sabab urang dijauhkeun tina kagorengan nalika ngagunakeun media sosial teh. Langkungan hikmah urang dijadikeun sarta pikeun pangajaran nalika urang ngaraos kasulitan dina ngabedakeun mana warta nu hoaks tadi anu bohong sareng warta anu bener, atanapi mana beja anu leres-leres asli atanapi anu palsu. Tah margi kitu urang kadang ngagaduhan hikmah kumaha carana nya kada sumping ka Pangeran, nyepeng kana timbalanana, kana parentahna, kana pangandikana, sangkan urang teh sanes bae tiasa ngabedakeun mana warta anu bener, mana warta anu bohong, mana warta anu hade jeung anu goreng. Tapi anu utami mah hirup urang tumetep laku lampah urang aya dina roh jeung bebeneran. Amin. Ayo urang ngadoa. Gusti Allah Rama, hatur nuhun naon rupi anu dipedar danget ayeuna ngemutkeun ka abdi sangkan abdi tiasa ngagaduhan hikmah anu sumpingna ti Anjeun. Abdi nyuhunkeun Roh Suci teu oleh ngauban abdi sadaya. Amin. Para wargi, ayeuna bagian para wargi nyaeta anu teu acan subscribe, mangga disabrek cenanya, di-subscribe. Tong hilap di komen. Langkung utami nya di-share kanggo wargi-wargi urang sangkan tiasa gumati ka Gusti. Upami kitu hartosna para wargi parantos sami-sami ilubiung kanggo kamuliaan Gusti. Hatur nuhun. Rahayu, rahayu, rahayu. Can. Gusti ngaberkahan.